Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murang kali soleh soleha kumaha kabarna daramang mugia aya dina kasehatan. Dinten ayeuna murang kali sadayana diajar basa Sunda tentang pengajaran 5 materi hirup bersih tur sehat. Sate acan kana materi mangga ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin. Murang kali soleh-soleha materi anu kahiji tentang nengetan gambar. Nengetan gambar hartosna mengamati gambar. Cobit tengetan gambar anu kahiji nyaeta Badru kedul mandi jadi keawakna borokan. Gambar anu kadua Badru tara ngosok huntu ayeuna manehna ceurik lantaran nyeri huntu. Gambar anu katilu nyaeta Agus awakna sehat da anjeunna sok rajin olahraga jeung merhatikeun kabersihan. Murang kali soleh-soleha gambar salajengna nyaeta Badru ayeuna dirawat di rumah sakit kamari muntaber lantaran sok jajan di mana wae. Ayeuna manehna kaserang muntaber. Gambar anu kalima nyaeta Badru lamun nginum sok gagabah lantaran teu kuat kulada ngan leguk we nginum cai panas. Ayeuna manehna keuna ku panyakit sariawan. Murang kali soleh-soleha kasimpulan tina nengetan gambar urang sadayana kedah tiasa ngajagi kesehatan supados dijauhkeun tina panyakit. Materi anu kadua tentang paguneman atau percakapan. Paguneman antara Agus jeung mamahna anu ngagaduhan judul ka dokter gigi. Yuk urang sami-sami simak percakapanana. Saur Agus ka mamahna, "Mah, tadi di sakola aya pamariosan gigi, seueur rerencangan narangis." Mamahna, "Naha bet narangis sagala?" Saurna, "Sieun waosna dicabut." Saur mamahna, "Ari Agus sieun teu?" "Henteu mah, pan Agus tos biasa dicana ka dokter gigi." "Muhun atuh maknya upami waosna teu nanaon mah nganggo dicabut." "Muhun, ku Agus ge diwartosan kitu nembe jarempe." "Cik ninggal waos Agus." Saur Agus, "Sok mah, sae henteu waos Agus." Saur mamahna, "Sae teu aya nu bolong." "Mung mah waos nu ieu rada unger." "Unger hartosna goyang." Saur mamahna, "Muhun, ke sonten urang ka dokter gigi." Saur Agus, "Muhun mah upami dicabut waosna bakal janten deui." "Pasti atuh, da Agus mah masih murang kalih keneh. Upami mamah nu coplok waosna moal janten deui da mamahna tos sepuh." "Oh kitu mah, muhun. Matak sing rajin ngosok waos nganggo odol. Dikosokna paling henteu 2 kali sadinten. Utamina upami tos emam. Tapi ngosok waosna ge kedah sing leres. Ulah asal dikosok kitu wae." Murang kali soleh-soleha mung sakitu materi dinten ayeuna mugia aya manfaatna. Kanggo tugas di buku paket basa Sunda kanca 76 dugi ka 78. Kanca hartosna halaman. Hatur nuhun murang kali soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.